Dimana marane euy? Waya kieu kumaha wani keneh kumaha lamprang di dieu. Ari maneh duaan saha sia? Cek si Jabrik bari nangtung ngabadegah abi hadeupeun Biona jeung Mang Rudinta. Karek oge si Jabrik anggeus ngomong, ujug-ujug ceuleuh-geudeg bae si Dablu oge geus nangtung sarua bari ngabadegah. Ari dina tak-takna katempo maronggok dembolan. Heuh bener sia. Dek kamarana bari geus sia waya kieu aya di dieu keneh. Ulamprang di wilayah dewek. Rek setor Jawa sia. Cek si Dablu bari matana molotot. Meureun maksudna mah ngagebrag ti ditu nama supaya Biona jeung Mang Rudinta teh ngarasa soak. Si horeng bener gede pangaruhna. Harita Biona jeung Mang Rudinta hatena geter soak. Saking ku soak-soakna Biona mah meuni molotot matana, sungutna calangap, rek ngomong teu bisa ngap. Kitu deui Mang Rudinta, manehna oge ngarasa soak. Sampai-sampai turna karsa leuleus, rek lumpat kabur oge teu bisa. Nempok kayan itu si Dablu jeung si Jabrik malah silih reret. Kakak, sigana tadi manusia teh gede kawanina kakak. Eta buktina sakit digebrag oge ke urang, teu lumpat geuning kakak. Cek si Jabrik ngaharewas ka si Dablu. Si horeng dasar begal boloho disangka kumaranehna mah Biona jeung Mang Rudinta caricing bae kitu teh teu sieun kumaranehna. Anu padahal justru Biona jeung Mang Rudinta caricing kitu teh bakating ku soak-soakna. Heueuh geuning Ki Adi. Kade euy, urang kudu hati-hati ieu mah euy. Dewek inget keneh kana omongan jenata guru urang Mbah Jarot. Kapan ieu ari urang duaan teh geus jangking ilmu pangabaran. Sakuduna sakabeh jalma anu padu hareup jeung urang duaan kuduna masoak. Yeuh cenah cek cenatna Mbah Jarot guru urang. Lamun urang geus ngagunakeun ilmu pangabaran tapi musuh urang teu sieun, berarti ilmuna leuwih luhur ti urang. Urang bisa cilaka, moal sanggup ngalawanna. Cek si Dablu sarua oge manehna ngarewos jeung salah sangka sarua bolohona. Si Dablu oge nyangka Biona jeung Mang Rudinta teh teu ngarasa soak. Anu padahal seperti disebutkeun tadi, Biona jeung Mang Rudinta caricing bae teh justru ku sieun-sieunna. Di sejen pihak Biona jeung Mang Rudintana masih keneh caricing ngajangjan teu usik-usik. Ya, bakat yang kosak-kosakna teh mata Biona angger bae molotot teu kicep-kicep, turna asa heuras teu bisa digerakkeun, rek ngagorowok sorana teu bisa keluar. Komo Mang Rudinta mah hampir bae ti wer-weran kieu bakat yang ku sieun-sieunna teh. Tapi kaayaan kieu teh pikeun si Dablu jeung si Jabrik mah malah beuki nyangka tibalik. Ya dasar rampok boloho disebutkeun tadi oge. Meureun nempo kayan Biona jeung Mang Rudinta kieu teh duanan oge kalah beuki nyangka bae lamun Biona jeung Mang Rudinta teh bener-bener leber ku wawanen. Geus pasti cek maranehna mah jalma anu aya di hareupeun maranehna teh luhur elmuna. Komo barang nempo mata Biona anu melotot terus mah. Cilaka kakak. Bener sih kana mah. Urang teh salah-salaran kakak. Eta buktina tuh tempun awewe mah melotot terus ka urang kakak. Ih, uing jadi sieun kakak. Ari geus kieu urang kudu kumaha kakak. Cek si Jabrik deui bari manehna nu malik sieun undur-unduran. Atuh si Dablu oge jadi kabawa ka pangaruh undur-unduran. Heueuh bener euy. Dewek yakin maranehna lain jalma sambarangan. Jeuleuh itu nu awewe mah malah ti melotot-melotot euy ka urang. Cek si Dablu manehna ge beuki nyangka bae lamun Biona jeung Mang Rudinta teh bener-bener jalma sakti, pedah ngajaran-jaran bae cicing teh. Anu padahal mah seperti anu tadi disebutkeun Biona jeung Mang Rudinta mah caricing teh kulantaran ku soak-soakna. Ari Bionahna jeung Mang Rudinta nempo si Dablu jeung si Jabrik malah undur-unduran kitu teh jadi ngarasa heran. Nah teh Bionah ngagerentes. Nah eta geuning kala undur-unduran kitu ongkoh rek ngabagal aing eta manusia teh. Gerentes Bionah bari luak lieu ka tukang. Cek pikirna bisi aya mun sajen maksudna mah anu matak dua begal saringeun teh. Tapi da si oreng eueuh sasaha salian ti manehna jeung Mang Rudinta mah. Eueuh sasaha salian ti aing jeung Kang Rudinta. Ah, buah-buah sinen ku aing ya mah. Heueuh bisa jadi kitu. Cik rek dicobaan diwanian ku aing. Gerentes Bionah deui. Sedangkan Mang Rudinta mah anggar bae cicing ngajengjen turna masih keneh karasa leuleus. Keur kitu Bionah ujug-ujug maju ka hareup sarengkah. Bari leungeunna digerakkeun sigan heueuh rek ngaluarkeun jurus. Montok undur-unduran kitu sia. Hayu animasi asa hareupan aing. Ye ngarasakeun ajian bola kasadut. Cian. Cek Bionah.
sugan ngangkat dua leungeunna siga norek didorongkeun ka hareup ka palebah si Dablu jeung si Jabrik. Si horeng bener gede pengaruhna kalakuan bionah kitu teh. Dasar begar baroho seperti disebutin tadi ge si Dablu jeung si Jabrik anu teu samemehna geus ngarasa marmir jadi melik soak nempo bionah anu rek nyerang ka maranehna teh. Boh si Dablu boh si Jabrik beuki nyangka bae lamun bionah jeung Mang Rudinta teh bener-bener luhur pangabisana dina ulin bela diri. Kitu cek pikiran dua begal boloho teh. Atuh saking kusieun-sieuna si Dablu jeung si Jabrik langsung bebrek daraku beri ampun-ampunan. Ampun ini kuring duaan ulah dina naha. Ampura kuring ngarasa salah kumaha nguhak campelakan ini. Cek si Dablu bari deku teu sirikna teh nyembah-nyembah bae ka bionah. Di sejen pihak si Jabrik anu ngarasa pangwisana leuwih handap tibatan si Dablu jadi nurutan deku bari ampun-ampunan oge manehna ge. Ampun uing ini. Uing ge ulah dina naha. Si kakak anu kitu mah ngajak ka begal kan ini. Cek si Jabrik. Sarua manehna ngomong kitu teh bari deku bakat tingkusieun. Nempok kalakuan si Dablu jeung si Jabrik itu bionah anu tadina ngarasa soak, ngarasa bungah jeung leuwih wani, malah sampai ngarasa hayang sedih sagala dina hatena mah. Heuheuy dede si horeng bener. Eta dua begal boloho. Sarieun ku aing geuning. Padahal mah aing teh boro-boro bisa silat. Rudat bae aing mah teu bisa. Tapi keun lah. Ieu kacemetan bikin aing digawean pisan sia ku aing mah. Kerentas bionah. Sedangkan Mang Rudintana malah ngerasa heran nempok jajan gitu teh. Tuh nyangka geuning. Baingan si onah teh gede kawani. Aing karek apal manehna teh bisa ulin silat. Eta buktina. Dua rampok disoakeun kitu. Wah, lamun kitu mah aing ulah gegabah yeuh ka si onah teh mulyana mah. Kerentas Mang Rudinta keur kitu kadang deui bi onah ngomong sigan heueuh. Bener sia adu antara lu ka aing sia. Cek bi onah bari morotot. Ada dengan jeung sukuna katempo sigan masang kuda-kuda keneh. Ampun ini kuring mah taluk. Sumpah kuring mah taluk. Tembal si Dablu bari anggar deku sigan sieun. Uing oge taluk ini. Uing oge ulah dina naha. Cek si Jabrik ieu ngomong taluk. Kurang ajar sia. Ngomong naon sia ka aing? Mohon ampun ini. Uing oge ampun ini. Yes sia kurang ajar sia. Campelak sia ka aing. Montong nyebut ini sia ka aing. Dusun sia. Ya jeung aing teh sakieu geulisna nasi nyebut nini ka aing sia. Samohon kedah kumaha atuh abdi nyebatna? Ya sebut aing Nyimas Putri. Lamun henteu dipodaran sia ku aing. Cek bionah bari molotot. Nembo bionah sigan heueuh ambek kitu si Dablu jeung si Jabrik mending ayak-yak. Duanana oge bener-bener malik ngarasa sieun. Bisi bionah teh bener-bener ngamuk cenah. Da disangka kumaranehna mah bionah teh bener-bener jalma sakti. Keur kitu kadang di bionah ngomong. Yes ya kalah ngajar dog. Sok sia sebut aing Nyimas Putri kitu sia. Tah hayang dipodaran sia ku aing. Cek bionah bari ngangkat leungeunna pura-pura rek ngaluarkeun deui jurus. Atuh si Dablu jeung si Jabrik teh beuki ngayak-yak bae. Semohon Nyimas Putri. Cek si Dablu. Bionah ngalieu ka si Jabrik. Are sia geuning cicing bae sia. Semohon Nyimas Putri semohon. Nyimas Putri, Nyimas Putri, Nyimas Putri. Cek si Jabrik meni sababaraha kali nyebut Nyimas Putri nage. Bionah nyerenge. Dasar para loho, tarolo. Nurut sia ka aing kabeh ge. Kerentas bionah. Di pihak sejen Mang Rudinta beuki olohok. Manehna oge beuki nyangka bae mun bionah teh lain jalma jore-jore. Teu sangka euy si onah. Si horeng bener manehna teh lain jalma jore-jore. Eta dua begal anu pigasieun oge. Meni taluk ka manehna mah. Aing kudu bunga, tak kudu sedih hari kieu. Da heueuh meureun dina hiji waktu mah si onah teh bakal campelak meureun ka aing. Da ngarasa gede ka wani, sedangkeun aing meureun eleh lamun kitu mah. Kerentas Mang Rudinta manehna oge jadi bingung. Sieun dina hiji waktu mah bionah teh jadi nguhak campelak ka manehna. Ari bionahna masih keneh sigan heueuh yang hareupan si Dablu jeung si Jabrik anu masih keneh daraku bangun ku sieun. Kadenge bionah cuma deui. Tah kitu sia sakali deui sia lamun nyebut aing kudu Nyimas Putri sia. Lamun embung dipodaran sia ku kami mah. Semohon Nyimas Putri, ampun kuring masih kena hoyong hirup. Uing oge masih kena hoyong hirup Nyimas Putri. Si Jabrik oge ieu ngomong kudu kitu sia. Ayeuna mah maneh doaan ku kami di Hampura. Tapi ngomong-ngomong eta buntelan naon sia anu kemarin dibawa? Cek bionah deui bari mencerong kana buntelan anu diparonggok si Dablu jeung si Jabrik. Si Dablu jeung si Jabrik silih reret. Kumaha kakak?
pejakeun tak ulah lamun ieu teh sabenerna duit jeung emas ladang ngarampok. Si Dablu rada ngulang mikir tapi teu lila pok manehna ngomong, geus bajakeun belah sayana daripada urang duaan modar. Tapi kumaha lamun dipentak kabeh ku Mas Putri kakak, meureun urang duaan malapur geus ka dieu teuing lah. Nu penting mah saralamat heula urang kayak gampang, urang kare gampuk di bae gampang. Tembal si Dablu. Nampo si Dablu jeung si Jabrik kalah pating kecewis gitu. Bionah pura-pura nyentak deui. Yes ya ditanya teh kalah kawatin ku ciwas gitu. Aya modar sia sugan. Cek Bionah bari pura-pura siga nu molotot ambek. Atuh si Dablu jeung si Jabrik teh mending ngarenjag. Sumuhun Nyai Mas Putri. Ieu teh emas sareng artos kenging ngarampok. Nyalarin si Jabrik sok sia ge ngomong atuh. Sumuhun Nyai Mas Putri. Bilih hoyong mah mangga lah candak sadaya. Wios uing mah sareng si kakak bade ngarampok deui. Cek si Jabrik ieu ngomong. Ngadenge kitu Bionah meni olohok hatena gerentos cenah duit jeung emas rada ngarampok pasina oge loba ya alah jadi milik aing ya mah bener cek Kang Rudin teh lawan bagi jeung pocong bakal menang milik aing bisa-bisa beungar ka dadak ya dasar milik gerentos Bionah bari tuluy pok ngomong kurang ajar sih ya jadi sia teh bener rampok lamun sia duaan hayang salamet geura tinggalkeun teh buntelan terus sia duaan buru-buru kabur ka itu sampe aing biar kasabaran. Luas ya, cek Bionah bari pura-pura deui rek ngaluarkeun jurus. Atuh si Dablu jeung si Jabrik teh bener-bener soak. Geus teu loba omong deui. Cak buntelan anu di barawana teh langsung bae diarecakeun kana tanoh. Mangga Nyai Mas Putri. Cek si Dablu bari tuluy ngabarang-barang bae kabur. Dituturkeun ku si Jabrik anu sarua manehna oge nunda heula buntelan anu dibawana. Nempo kejadian kitu Bionah menisri ahkay-ahkayan bakat ing bunga. Dasar milik urang teh Kang Rudin tak bener si orang panggil jeung pocong teh jadi menang milik gede Kang. Cek Bionah bari tuluy leumpang nyampeurkeun kana buntelan. Nempok itu mah Mang Rudin teh oge nuturkeun barang geus aranjog duanana oge tuluy maruka buntelan ditempo eusina. Udah teh si orang bener emas jeung duit meni loba pisan. Atuh Bionah jeung Mang Rudin teh meni olohok mata simeuteun matana nempo terus kana duit jeung emas anu sakitu robana meni teu kicep-kicep. Bener Bionah duit teh meni loba pisan. Cek Mang Rudin teh sirikna surak ajrag-ajragan. Nya Kang urang beunghar ayeuna mah Kang sigana ieu anu cek besar kurniasih anu disebut rezeki teu disangka-sangka teh Kang rezeki jamaah soleh teh Kang. Cek Bionah cag urang tunda heula. Ayeuna urang nyaritakeun heula ka aya Nyi Heni sanggeus harita dibere duit ku juragan pangsiun. Nyi Heni tuluy bae buru-buru balik. Nah hatena aya rasa bungah, aya oge rasa bingung. Sieun duit anu ti juragan pangsiun teh aya matakna. Atuh sajajalan Nyi Heni teh galecok we dina hatena. Muga-muga bae juragan pangsiun teh bener-bener ikhlas mere duit ka aing teh. Ulah aya ambil-ambil tungtungna. Lantaran tadi oge dina sorot matana sigana teh juragan pangsiun teh sigana aya hate kadolitik geuning ka aing teh. Gentos Nyi Heni bari sukuna mah tetep bae ngarengkah leumpang. Lantaran leumpangna bari ngalamun teu karasa Nyi Heni teh geus anjog ka hareupeun imahna. Si Soma anakna anu keur ketrek-ketrek ngarokan suluh eureun heula. Heran nampok aya indungna anu siga malaun kitu teh. Aya naon, Mak? Eta geuning siga bari ngalamun kitu atuh leumpang teh. Aya nu hareun ka Mak. Sok saja mana mah bejakeun ka uing diontrok uing mah. Cek si Soma bari nangtung nyamperkeun ka indungna. Atuh Nyi Heni teh ngarenjag ret ka si Soma anu geus nangtung hareupeuna. Teu naon mama Ujang, mama ngalamun soteh peda bae anu mere duit gede ka emak. Loba deui Ujang duitna teh. Tembal Nyi Heni. Atuh ari aya nu mere duit mah kuduna ge munggah emak. Lain pusing. Saha kitu nu mere duitna emak? Juragan pangsiun Ujang. Tadi pagi jeung mah di jalan terus manehna mere duit, meni loba. Ya geura Ujang tempok Ujang. Tembal Nyi Heni bari ku siwel kana kutangna ngaluarkeun duit sababaraha lembar pamere ti juragan pangsiun, dimbrehkeun ka si Soma. Atuh si Soma teh meni olohok.
Da ari manehna mah saumur-umur ge karek nempo duit anu sakitu lobana mah. Waduh, eta sabaraha jumlahna mah. Eta geuning meni loba kitu. Karek manggih uing mah saumur-umur nyuhun uleuh ge mah. Cek si Soma bari olohok. Teuing atuh Ujang, da can dihitung ku mah ge. Si Soma katempo rada ngahulang. Giliran Nyi Heni anu nanya heran. Ari Ujang kunaon kala ngahulang oge? Teuing mak, dek geuning uing mah asa teh marean mak lamun emak kawin ka juragan pangsiun mah. Cek si Soma dasar bolon, ujug-ujug we ngomong kitu ke indungna polos. Nyi Heni kerung. Maksudna kumaha Ujang? Maksud uing mah teh satuju lamun emak kawin ka juragan pangsiun mah. Nyi Heni kaget ngadenge si Soma ujug-ujug ngomong kitu teh. Puguh main oge sabarana mah keur mikiran eta. Tapi pok bae mainan nembalan. Ji ari Ujang, sok nu lain-lain bae ari nyarita teh. Saha bari oge anu hayangeun ka emak? Atuh pan juragan pangsiun mak. Sigana mah hayangeun ka emak. Eta buktina mah duit sakitu lobana. Ah cantang tuh Ujang. Geus lah budak mah ulah sok mikir anu teu parugu. Goreng eta teh Ujang. Ah pokona mah uing mah teh satuju we mak lamun emak kawin ka juragan pangsiun mah. Cek si Soma keukeuh nyangka juragan pangsiun teh hayangeun ka indungna. Nyi Heni ngaulang. Si Ujang bae oge boga pamikiran kitu. Kumaha lamun bener juragan pangsiun teh hayangeun ka aing nya. Heueuh da aing oge teu srek lamun kudu kawin ka juragan pangsiun mah. Atuh lamun kieu carana mah bikin bae sugan duit teh ka juragan pangsiun. Gerentas Nyi Heni nempo Nyi Heni ngahulang si Soma nanya deui. Nah, mak karang ngahulang deui. Lamun emak rek kawin ka juragan pangsiun, jig bae emak, tapi uing mereka ini timah ieu. Moal ka dieu deui emak. Cek si Soma. Nyi Heni ngarenjag. Ji ari Ujang, lain kitu mama. Atuh naha kalah ngalamun di kitu emak. Mama keur mikiran balikeun deui tak ulah duit teh Ujang ka juragan pangsiun teh. Lantaran emak oge ya sabarna mah keur mikiran mikiran kitu bisi juragan pangsiun teh hayangeun ka emak. Da emak ge teh srek Ujang. Ji ulah tuh mak. Duit mah ulah dibikin deui. Uing mah mungso teh ka jalmana. Ari kana duit mah ka ajeun mak. Cek si Soma bari nyerengeh. Ji dasar budak. Ari kana duitna hayang, ari ka jalmana ulah. Geus lah, mah marek nyang ulah Ujang, bisa Ujang kaburu lapar. Cek Nyi Heni bari tuluy bae ngalengkah leumpang aya kana golodog. Ari si Soma katempo lohok, cag urang tunda heula. Malik deui heula nyaritakeun kaayaan juragan pangsiun. Sanggeus Ceuis jeung ibu-ibu nu seueun arindit, juragan pangsiun tuluy hanjat deui tina balong, katempo awakna meuli baseuh jeung bobolokot uleutak. Ari beuteungna beuki karasa meulilit menta eusi haram jadol. Naha nasib aing teh, beut apa sapes teuing atuh. Karek ge sapoe cicing di lembur. Aduh, sangsara bener aing. Ieu kabeh ge gara-gara Bah Rustam. Udah moal kieu-kieu teh atuh nasib aing teh lamun jama eta mah. Cek juragan pangsiun ngomong sorangan gugulunuk nyalahkeun deui ka Bah Rustam anu teu teuah teu dosa. Juragan pangsiun tuluy lempang indit rek neangan pancuran. Maksudna mah rek bebersih kaparangan pancuran teh aya teu pati jauh ti dinya. Juragan pangsiun tuluy asup ka jero pancuran. Bet siga budak bolon bae ngadenung seuy mandi bari jeung babaseuhan bajuna. Teu lila banget jeung awak juragan pangsiun geus bersih, tinggal bajuna we anu rada kotor. Da teu beunang letakna mah kudu diseuseuh. Sanggeus kitu, juragan pangsiun kaluar deui ti jero pancuran. Ngadonang tung moyan sakedeung neuskeun baju nu baseuh anu keur dipake ku manehna. Nah aing teh kudu balik heula, tatuluykeun langsung ka imah Nyi Heni. Ieu baju aing cipruk jeung kolotor deui. Rata moal nya aing ku Nyi Heni lamun langsung ka ditu. Juragan pangsiun ngomong sorangan tuluy ngahulang. Ya, mending babaseuhan kieu bae. Aing teruskeun bae langsung ka Nyi Heni. Kadi bebeja bae aing kacilakaan 3 bulus kana balong gitu. Pasti manehna teh kanu nyaleun meureun ka aing, pasti nyincai haneut. Pasti maneh dahareun. Bener. Kitu bae lah aing mah. Cek juragan pangsiun deui. Atuh tuluy geus kitu mah teu loba mikir deui, manehna teh indit ninggalkeun eta tempat. Tapi angger lempangna mah milih mapayan kebon lantaran bisi panggih jeung jalma lembur cenah. Anu tangtuna kudu ngaluarkeun duit jang sodaqoh. Gitu cek pikiran juragan pangsiun.
Juragan Pangsiun terus baik kukurusukan di jalan kebon. Sababaraha kali bitis nanti karaitkan cucuk karasa meni pareurih. Juragan Pangsiun kukulunduk deui bae. Nah, ieu aing aduh karasa salaki hirup teh. Geus puluhan tahun aing kakarasa kukurusukan di kos kieu. Bitis oge kalah pareurih. Aduh. Dasar gagasi Rustam ieu teh. Gerantes Juragan Pangsiun sampai ke hiji tempat. Juragan Pangsiun kalah ngarendeg ngahulang deui bingung. Aing kos jama teu waras, kapan aing teh teu nyaho alamat Nyi Heni. Nah kabelah mana aing kudu leumpang ka imah Nyi Heni teh. Aduh rarasan aing asa beuki jauh ti Pilemburan geuning. Rek nanya ka saha deui atuh aing teh ampun teh ieu. Dasar keur baluang pikiran aing teh. Cek Juragan Pangsiun deui bari luak lieu. Keur kitu rada jauh dihareup katempo sigaya jalma anu keur macul di kebon. Juragan Pangsiun curinghak. Tapi ngan sakedeung tuluy ngahulang deui. Itu ya jalma pasti na oge nyahun ka imah Nyi Heni. Aduh keke, tapi lamun aing nanyakeun ka manehna, kumaha lamun eta jalma teh minta duit ka aing, sedangkeun aing pan geus teu nyekel duit pisan saperak-perak acan. Aduh bener-bener bingung. Duh ari kieu mah kaduhung aing jadi jalma beunghar teh jadi ripuh ieu. Gerantes Juragan Pangsiun bari terus ngahulang bingung. Ngan waktu saseep ieu dongeng kalangan pribados Kang Abun Burhanuddin. Hapunten kakiranganna mugia katampi kalayan kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.